aya jalma anu menang cocoba teu hayang pindah tina eta balia. Mun untung dagang poe kamari ayeuna rugi, tah nalika rugi teh teu hayang pindah kana untung. Ari urang kungsi teu hayang pindah tina rugi. Panghula-hulana menta untung. Batur ge aya nu menta untung, ngan aya nu leuwih ti heula. Naon? Menta sobar dina rugi batur mah mun rugi. Hari urang menta sobar heula, menta untung heula. Gusti abdi sobarkeun dina rugi nu ieu, tuluy menta untung. Aya nu kitu. Malah batur mah aya nu teu hayang pindah tina rugi. Mun ku Allah dirugikeun. Jalma nu meunang paham ti Allah mah enak-enakan. Imam Syafi'i contohna dibere gering ripuh jajabana lip kitab tadarus nauba gering ripuh nepi ka getih teh ditanean ku bokornya celakan tina salira. Kumaha teu menta cager kalah ka menta ditamahan gering. Waduh asa mah sakupnya kan. Gusti mun Gusti ridho ka abdi teh kudu gering, abdi teh kakara Gusti teh ridho ka abdi. Tamahan we panyawat abdi teh ngarah abdi leuwih gering, tuluy Gusti langkung ridho ka abdi. Coka. Ali marifat mah lamun keur gering menta cager teh menta dihampura ka Allah, ngaku salah. Urang osok ngaku salah mun menta cager. Waduh, saking jauh tina pahmi anilah. Da hirupna urang mah nutur-nutur ka hayang nafsu atuh. Dibere rugi kuat menta cager, menta untung. Da rugi mah teu ngeunah. Untung anu ngeunah mah. Cik anu untung nganggap mutlak ngeunah teh akal atau nafsu kan? Nafsu. Ari akal mah moal. Untung teh bisa alus, bisa goreng. Dan dibaca hadis Rasul, jalma teh kabagi dua, mun beunghar alus, mun fakir goreng. Aya jalma lamun beunghar goreng, mun fakir alus. Tuh, jadi atuh lamun kitu mah aya beunghar nu alus, aya fakir anu alus. Aya beunghar nu goreng, aya fakir anu goreng. Di mana kedatangan fakir teh ulah waka nyangka goreng dan mungkin alus membing goreng. Ari urang mah geus goreng sangka goreng we datang rugi. Goreng sangka ke Allah urang. Teu boga kayakinan Allah nyieun sanggup nyieun nu alus dinu goreng. Kok di Quran lagi dibaca malah sok diwiridkeun asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi nu maneh teu resep teh alus ceuk Allah. Ari urang resep kana untung, resep kana rugi. Untung. Ari kana rugi mah teu resep. Nah, bisa jadi alus teh kan. Mikirna geus goreng teu boga duit. Cilaka aing. Geus ngangapna deui. Sabab naon? Teu boga kayakinan yen di Allah aya jamalul jalal. Ngaji bab jamal jeung jalal teh Kang atuh kudu sing paham mendetil aya jamalul jamal, aya jalalul jamal, aya jamalul jalal, aya jalalul jalal, aya nu alus hakikat alus, aya anu goreng hakikat goreng, aya nu alus hakikat goreng, aya anu goreng hakikat alus. Mungkin wujud itu lah dipastikan ayat nu tadi tuluina
Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi nu maneh resep teh jeung alus ceuk maneh goreng ceuk Allah. Berarti geus monis langsung bahwa tina rugi cilaka. Oh. Jadi nganggap nu dijieun ku Allah teh goreng gering oge bisa manfaat, bisa matak madarat, bisa teu manfaat. Nah gitu, ceuk Allah teh atuh ke aing teh salah ngajadikeun maneh tukang tani teh. Sehingga maneh menta jadi tukang dagang. Jadi ceuk maneh alus jadi tukang dagang. Watur Kang Umar bonghar soleh ka Mekah pulang anting fakir miskin dibantu dagang untung. Ari sia mah can puguh. Pedana Kang Umar alus menta bonghar. Sia mah bisa jadi goblok beungeut. Balasnya nyahoan mah tak ngadoa ge mah patahan Allah teh karasanya. Saking takaburna teh. Ngadoa mah patahan Allah teh sobar. Eta teh suul ada. Gusti geus ripuh abdi teh ieu teh. Buru-buru atuh untungkeun. Jeung untungna tong saeutik. Sabab mun sajuta mah dipuh keneh abdi teh. Mah patah. Jadi nurunkeun teh kudu 2 juta, entong 1 juta mah patahan mana teh. Dari nu marifat maka Allah cadu maldae kikituan suul adab. Ngadoa ma abdi Gusti ibadah we kunyuhunkeun. Teu boga sangka Gusti bisa dipaksa abdi. Abdi menta Allah teh Gusti teu nyieun maka panggih. Abdi mung Allah nyieun teh ka mana nyumput ngareutung panggih. Cisok kan. Jadi teu gunah yang mung teh ngariripu hate tungtungna ngariripu hate tina eling ka Allah. Sia teh gara-gara teu eling teh mikiran nu dipikahayang bah. Nah bener. Tapi teu dekeun ka panggih. Gara-gara ka aing kurang eling teh maneh teh balas sieun. Sieun pakir. Mantak lengan pisah lakian ke pulah pilih. Ieu sieun pakir. Sieun teu guna sateges aya dina kodo mubrom. Ku aing geus digoreng saha nu bisa ngahalangan, saha nu bisa ngaganti. Kapan aya keterangan la yarudul qolo ila bidu'a. Nya, hadis Rasulullah enggak? Wajib benar mustahil salah. Hadisnya wajib benar mustahil salah. Ente manu ngartiana bisa jadi salah. Mana buktina? Eta tina la yarudul qolo ila bidu'a boga sangka Allah bisa dirobah. Kodona ku doa berarti doa ente gagah batan Allah berarti bisa ngarobah penentuan. Eta ngartikeun hadis teu apal ilmul haqiqah. Ngartikeun hadis ya ngartikeun Quran jeung hadis kudu cukup sakabeh ilmu. Nu teu cukup sakabeh ilmu teu meunang ngaistinbat hukum ku Quran jeung hadis. Hak mujtahid mutlak, doraka lamun lain mujtahid mutlak netepkeun hukum Quran jeung hadis. Namun bisa salah ngartianana. Eta la yardu qada ila bidu'a ge salah. Main tau geus ya da doa nu bisa ngarobah qada Allah mah. Berarti Allah teh cicing ngadaguan doanya abdi. Mun ngadoa robah mun teu mah atuh elehan Allah teh gagakeun abdi dari kitu mah. Kudu kumaha atuh ngartianana jeung atuh. Di dia apal ilmu logo, ilmu alat jago ngan teu nyaho ilmu haqiqah ngaco ngartianana. Kudu apal ilmu logo, ilmu balago, ilmu haqiqah. Ilmu lughah 2 nahwu syaraf, ilmu balaghah 3 ma'ani bade bayan, ilmu haqiqah makrifat husul ka Allah. Teu makrifat husul kucuprak ciprik ngahartikeun Quran jeung hadis. Eta buktina salah, kalah goreng sangka Allah bisa dipaksa. Ku doa. Ya, Kang kieu ya piartianan eta teh.
layarudul kodo teu bisa nolak kodo. Ari kodo aya sabaraha? Aya dua. Hiji kodo mubrom, kadua kodo mual. Kodo nu kodim, kodo nu hadis. Kodo mu'alak hadis catatan hukuman Allah di Lauhil Mahfud, kodo mu'alak. Ari catatan kodo mubrom di hadrat Allah eta mah kodim. Can dita'alukeun kana syarat jeung sabab. Ting ingat. Hiji tah tuluy doa. Doa teh beda-beda. Doa su'ul adab, doa husnul adab, doa liidharil faqih, doa mahjubin, doa wasilin, doa arifin. Mun Rasul ngadawuh kitu layar dul kodo ila bidoa teu bisa nolak kodo kecuali doa. Teruskeun Rasul doa nu mana anu bisa nolak kodo teh? Teruskeun irana nyakeun ka Rasul. Teu nya oh diartian sakahayangna. Ngamuk Rasul ke aing teling ka dinya maksudna geus jadi artikeun eta. Sidang jeung Rasul ke di hadrat Allah gagah bangartikeun hadis ini. Ya, kieu ya Kang, diartikeun ku ahli hakikat. Mun teu ngaji ilmu hakikat mal apal ngartikeun hadis eta. Engkena bisa kodo dihukuman ku dirobah ku doa abdina. Berarti gagah abdina batal Allah. Anu kasupatan kohar abdina atau Allah? Allah. Berarti abdina nu kohar. Allah dipaksa. Kieu ya Kang ya. Teu bisa nolak kodo Allah kecuali doa abdina Allah nu makrifat bil jam'i. So, untuk itu tanggung jawab ngartian sidang jeung Rasul ke dia. Kumaha makrifat bil jam'i kan? Makrifat ka Allah dina makom wasilin palingan. Makom musul, makom panah. Nu ngadua bari panah ti makhluk. Jadi doa anu bari panah ti makhluk sing inget kan Cek Kutub Robani Yusuf Ajami di mana abdi Allah sasauran hatena panah ti makhluk mangka nu sasauran lain eta abdi tapi Allah hakikatna. Kapaham teu kan? Ngadua jalma bari jam'u ka Allah lain eta jalma nu ngadua Allah ka Allah hakikatna. Kapaham teu? Kodo Allah dirobah ku Allah. Teu mah kumaha Allah. Ngan dohir tina doa abdina. Padahal hakikat doa abdina teh Allah. Jadi Allah ngarobah Allah sakahoyongna teu naon. Allah ngarobah hukuman Allah teu naon-naon da ku Allah. Ngan lamun abdina ngarobah hukuman Allah moal milu. Sabab berarti abdina jagoan batan Allah begitu.